Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana anahan canu katunda kamari nyaeta kitab Durratun Nasihin halaman 57 masih ngajelaskeun pi wafatin nabiyyi dina pupusna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila sareng dicarioskeun lama nazala samangsa mangsa lungsur naon qauluhu ta'ala dauhan Allah ta'ala ayat yastabtunaka kul Allahu yuftiyakum fil kalalah bakal pada minta fatwa ye jalma-jalma ka anjeun Muhammad. Kul ucapkeun ku anjeun atau bejakeun ku anjeun Muhammad Allahu ari Gusti Allah yufti eta bakal matwakeun Allah kum karanjeun kabeh fil kalalati dina masalah al ayata kudu neruskeun anjeun kana ayat asa jumenengna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'daha sabada ayat tadi ayat yastabunaka kul Allah khamsina yauman 50 dinten. Jadi tadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum Kanjeng Nabi teh santos didinya teras lungsur deui ayat yastabunaka eta teh sabada tidinya lungsurna ayat teh 50 dinten. Tak santos eta lungsur deui ayat walamma nazala samang-samangsa lungsur naon qauluhu ta'ala dauhan Allah ta'ala ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum la yakin qad nyata ja'a sumping kum ka aranjeun kabeh saha rasulun utusan min anfusikum ti diri aranjeun kabeh tah ketika lungsur ayat ieu asa jumeneng Kanjeng Nabi ba'daha sabada ayat laqad ja'akum khamsata wa salasina yauman jumenengna Kanjeng Nabi teh 35 dinten. Walamma nazala sareng samang-samang salungsur naon qauluhu ta'ala dauhan Allah ta'ala wattaqu yauma turja'una fihi ilallah wattaqu jeung kudu takwa aranjeun kabeh kudu sieun aranjeun kabeh yauman kana hiji poe turja'una nu bakal dibalikeun aranjeun kabeh fihi dina ieu yaum ilallahi ka Gusti Allah alayah asa jumenengna Kanjeng Nabi sabada lungsur ayat eta wattaqu yauma turja'una fi ilallah ba'daha sabada lungsur ayat neme ahada wa isrina yauman 20 dinten. Jadi 20 dinten sabada eta jumenengna Kanjeng Nabi wa hadhil ayatu sareng ari ieu ayat terakhir ayat wattaqu yauma turja'una fi ilallah eta teh wa hadhil ayatu ari ayat akhiruma eta panungtungana perkara akhirna perkara nuzila nu dilungsurkeun ieu ma minal Qur'ani tina Al-Qur'an janten aya nu nyebatkeun ieu ayat ieu teh ayat terakhir nu dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi sabada eta Kanjeng Nabi teu nampi deui eta ayat wakana sareng kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha sabadana lungsur ayat wattaqu yauma turja'una fi ilallah tah Kanjeng Rasul teh sabada lungsur ayat eta dina hiji waktos saida naik Kanjeng Nabi yauman dina hiji dinten al minbaro kana minbar mun ayeuna mah bade ceramah tausiah ya Kanjeng Nabi khutbah naik kana mimbar
Fa khotoba teraswe hutbah Kanjeng Nabi hutbatan kalawan hutbah anu saanyana naik junjunan teh kana mimbar mungkin tiasa disebatkeun ieu hutbah terakhir. Pabakat teraswe nangis minha tina ieu hutbah naon al uyunu pirang-pirang soca para sahabat jalma mukmin muslimin nu aya di eta masjid nangis ketika ningal khutbahna Kanjeng Nabi. Wawajilat jeung ngageter minha tina ieu khutbah naon al qulubu pirang-pirang manah pirang-pirang hate ngageter sadayana ngupingkeun eta khutbah junjunan khutbah Kanjeng Nabi. Waqsya'arat jeung ngageter minha tina ieu khutbah naon al abdanu pirang-pirang badan. Setiap badan anu ngupingkeun khutbah terakhir khutbah pamitan Kanjeng Nabi sadaya badan ngageter. Wabasyara sareng ngabubungah Kanjeng Nabi wa angdzara sareng nyingsinan Kanjeng Nabi dina eta khutbah Kanjeng Nabi teh ngawartoskeun berita kabungaheun sareng nyampaikeun berita pikasieun. Waruya sareng diriwayatkeun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katampi hadis ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma naon annahu sanyana kalakuan sareng tingkah lama koruba samangsa caket naon wafatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatna atanapi pupusna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi menjelang pupus kinten-kinten sabara dinten deui amaro miwarang Kanjeng Nabi Bilalan ka Bilal ayuna dia kana yen supaya adan ieu Bilal ngagero ieu Bilal annasa ka jama-jama li salati pikeun salat. Ieu menjelang Kanjeng Nabi pupus Kanjeng Nabi tos teu damang wales tos repot teu damang Kanjeng Nabi miwarang ka Bilal supaya ieu Bilal adan ngawartosan ka jalma-jalma supaya berangkat salat. Ganjangna carios ieu Bilal tos dipiwarang ku Kanjeng Nabi bari Kanjeng Nabi nuju teu damang repot nuju teu damang wales repot panada terus weh adan ieu Bilal paztama'a santos adan Bilal paztama'a kempal weh saha al muhajiruna kaum muhajirun kaum nu hijrah sahabat-sahabat muhajirun nu kapungkur ngeuring hijrah ti Mekah ka Madinah wal ansoru jeung karumpul ieu golongan ansor kaum ansor penolong-penolong anu nyambut kana sumpingna golongan hijrah ti Mekah ka Madinah disambut ku kaum ansor tah golongan muhajirun sareng sahabat ansor sahabat muhajirin sareng sahabat ansor kempel sadayana santos nguping adan Bilal kempel ila masjidi Rasulillah ka masjidna Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nyaeta di Masjid Madinah Masjid Nabawi. Santos kitu wasola sareng salat Kanjeng Nabi rakaataini kana 2 rakaat khofi pataini anu enteng 2 rakaat binasi sarta jalmi-jalmi. Santos kitu Kanjeng Nabi teh salat padahal Kanjeng Nabi tos miwarang adan teras we Kanjeng Nabi tos ngawitan ti dinya oge tos teu damang. Santos kitu tos adan Bilal kempal jalmi-jalmi beres adan teras Kanjeng Nabi teh naik salat teu lami salatna teu lami berjamaah jeung eta jalmi-jalmi di Madinah santos beres salat berjamaah summa soada terus weh naik Kanjeng Nabi al minbaro kana minbar tos naik kana minbar khutbah we Kanjeng Nabi pahamida teras muji Kanjeng Nabi Allah ka Gusti Allah wa asna tegasna muji Kanjeng Nabi alaihi ka Gusti Allah wa khotoba sareng khutbah Kanjeng Nabi khutbatan kalawan khutbah balighatan khutbah anu nepi wajilat ngageter
minha tina ye khutbah kanjeng Nabi naon al qulubu pirang-pirang manah, wabakat sarang nangis minha tina ye sababia khutbah kanjeng Nabi naon al uyunu pirang-pirang soca. Margi para sahabat naon pangna nangis tos dikasih terang waktos harita nampi ayat al yauma akmaltu lakum dinakum, bari diakui ku kanjeng Nabi bahwa kanjeng Nabi mualami deui bakal ngantunkeun para sahabat. Ketika kanjeng Nabi khutbah tiasa dikatakeun ieu teh khutbah nu terakhir. Kanjeng Nabi khutbah narangis ieu jalmi-jalmi naon margina teu tega manah jalma nu iman jalma nu Islam kadah paturai papisah sareng junjunan kalbu, papisah sareng anu dipika cinta ku makhluk sakabeh alam. Wabakat minha al uyun pirang-pirang soca narangis tina sababiah ieu khutbah kanjeng Nabi. Teras dina eta khutbah sumakola teras we ngadauh kanjeng Nabi ngaoskeun dina khutbah. Saur kanjeng Nabi teh ya ma'syarul muslimina, hei golongan-golongan jalma muslimin, inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ilallah biidni. Hei golongan muslimin, saur kanjeng Nabi, saanyana kami teh bukti kami eta aranjeun kabeh eta jadi nabi, jeung kami teh tukang ngasehatan, jeung kami teh nusuk ngajak dakwah ka Gusti Allah biidnihi kalawan idin Allah. Wa kuntu lakum jeung bukti kami karanjeun kabeh kal akhil musfiqi eta saperti dulur anu mikawelas. Kami kaaranjeun kabeh ibarat dulur nu mikawelas, wal abir rahimi jeung ibarat bapa anu mikanyaah. Mangkanat lahu indi madlamatun. Saur kanjeng Nabi dina eta khutbah, manarising sajalma kanat anu kabuktian lahu pikeun ieu man indi saningan kami madlamatun ari aya pangdoliman, aya kadoliman, pal yakum maka silahkan ngadeg ieu man. Wal yaktaso jeung pek ngisos ieu man min kibalil kisosi tina arah minni ti kami qoblal kisosi samemeh dikisos pil kiamati dina poe kiamah. Palam yakum maka aya nu kersaeun ngadeg ilahi ka kanjeng Nabi sahadun seseorang oge. Hatta qala sahingga ngadauh kanjeng Nabi sanian nu kadua kali wasalisan sareng nu katilu kali. Hadirin jamaah sadayana, dina eta khutbah kanjeng Nabi teh khutbah bari ieu para sahabat di Masjid Nabawi di dinya narangis tungkul sabab manahna tos ngageter alim papisah sareng kanjeng Nabi. Saur kanjeng Nabi, kami jeung aranjeun teh ibarat dulur anu saling mikawelas. Kami jeung aranjeun kabeh teh lir ibarat bapa anu mikanyaah kanu jadi anakna. Takumargi kitu mangkanat lahu ing di madlamatun, saur kanjeng Nabi sing sahabae jalmi nu pernah bisi aya nu pernah kadolim ku kami, bisi pernah aya nu kasintreuk, bilih pernah aya anu ka babuk, bisi aya nu kantos kacepret, maka saur kanjeng Nabi silahkan ngadeg oge kisos ieu kami, saur kanjeng Nabi samemeh kami engke di kisos engke di akhirat mending oge kisos ayeuna di dunia kitu, saur kanjeng Nabi. Hadirin jamaah sadayana, itulah kanjeng Nabi seorang pemimpin besar sebagai suri tauladan contoh kangge urang sadaya. Padahal saur urang sadaya naon sih kakirangan kanjeng Nabi, naon sih dosa kanjeng Nabi teu aya. Kumargi kitu kanjeng Nabi nawiskeun diri nawarkeun bilih anu kantos ka dolim ku kami, saur kanjeng Nabi bisa aya nu kababu kacepret, maka silahkan ayeuna ngadeg ngisos kami, saur kanjeng Rasul. Palam yakum ilahi ahadun, teu aya nu kersaeun ngadeg dina eta di eta masjid kalakah narangis sadayana. Hatta qala sanian wasalisan, sahingga kanjeng Nabi ngadauh deui nyarios deui dugikakeun 2 kali sampai 3 kali. Tos nyarios 3 kali bujeng-bujeng aya nu naon, tos 2 kali bujeng-bujeng aya anu kersaeun.
Saur Kanjeng Nabi, silahkan bisi aya nu kantos. Kumargi Kanjeng Nabi entos naon, tos 3 kali ngadauh bilih aya bae nu ngaraos kacepret ka naon bae, maka silahkan ngadeg. Eta para sahabat semakin narangis sadayana, teu wantun tangah, teu wantun neuteup kana rarai Kanjeng Nabi, kalaka semakin ngaguguk ieu para sahabat narangis, nangis. Akhirna pakoma teras weh aya nu ngadeg. Pakoma teras ngadeg saha rajulun hiji pameget, yuqalu diucapkeun lahu pikeun ieu rajul saha Ukasah, namina ngaranna Ukasah. Aya weh nu wantun ngadeg hiji lalaki nyaeta Ukasah bin Muhsin, Ukasah putrana Muhsin. Nangtung Ukasah teh ngadeg payuneun Kanjeng Nabi di sekitar kurilingan para sahabat di jero Masjid Nabawi. Pawakopa teras weh ngadeg cicing weh Kanjeng Nabi baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadeg payuneun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola teras weh nyarios ieu Ukasah atau rajul pamogot tadi. Bidaka abi wa ummi ya Rasulullah, saur ieu Ukasah, ari tetebus Gusti abi eta bapa abdi wa ummi sareng indung abdi ya Rasulullah, laula annaka nasadtana marratan ba'da marratin ma kuntu aqdim ala syai'in min dalika. Laulak annaka lamun teh mah teu aya saenyana Gusti nasadtana eta nyuhunkeun Gusti na ka abdi sadaya marotan ba'da marotin, balikan sabada balikan mun ceuk basa urang mah, demi Allah Gusti da upami teh mah Gusti teh nyuhunkeun ka abdi sadaya sababaraha kali dugikeun 3 kali bilih aya nu kantos kacepret kasintreuk, takumargi Gusti junjunan nyuhunkeun ka abdi sadaya. Lamun teu nyuhunkeun mah abdi sadaya mah kuntu maka moal abdi oge moal maju cenah. Moal alasain kana hiji perkara min dalika tina ieu kisos, moal abdi oge moal maju, moal kumargi junjunan nawiskeun mengenai masalah kisos. Sedengkeun Gusti saur ka ieu Ukasah, walaqad kuntu ma'aka fi ghazwati Badrin, yakin nyata buktos abdi ma'aka eta sarta salira Gusti fi ghazwati Badrin dina waktos perang Badar. Jarot berjalan naona koti onta abdi, nakotaka berjalan kana onta Gusti. Panajal tu tah teras weh lungsur abdi anina koti tina onta. Wadanau tu jeung nyaketan abdi minka ti Gusti, hatta akbila sehingga rek nyium abdi pahdaka kana pingping salira Gusti. Paropa tak terus weh ngangkat Gusti teh al qadiba kana cameti, alladzi anu tadrib neungeul Gusti bihi ku cameti teh anak kota kana onta lisurati kana supaya pikeun gancang ieu onta fil masyi dina leumpangna. Wadorobta sareng neungeul Gusti bihi ku ieu cameti teh hasiroti kana cangkeng abdi. Pala adri maka teterang abdi akmadan naha eta teh ngahaja kana kabuktian ieu nyepret teh min ka ti Gusti ya Rasulullah, am aradta atau ngamaksad Gusti bihi ku eta nyepret teh dorbana kotika kana neungeul onta Gusti. Hadirin jamaah sadayana, tadi ieu Ukasah tos ngadeg payuneun Kanjeng Nabi. Kumargi saur ieu Ukasah, Gusti da upami Gusti henteu nyungkeun kana dikisos sababaraha kali nyungkeun matak abg moal kumargi Gusti keukeuh bilih anu kantos ngan abi teh panasaran, maka panasaran teh bade naroskeun we kumaha naroskeunna panginten junjunan salira
masih emut dina waktos perang Badar yen abdi teh caket sareng junjunan dina waktos harita onta abdi berjalan sasarangan sareng onta junjunan ngan dina waktos dina perang Badar abdi teh lungsur tina onta abdi nyaketan ka salira Gusti ka junjunan tos lungsur tina onta teh sehingga abdi teh hampir nyium kana ping-ping salira kana ping-ping Gusti saur ieu Ukasah. Tak ketika ieu abdi nyaketan kana eta onta paro patal al godiba junjunan teh ngangkat cameti ngangkat pecut anu mana ieu pecut teh rek neungeul ku ieu pecut kana onta supaya ieu onta teh maju dina leumpang ngan salira Gusti junjunan teh neungeul Gusti ku eta pecut teh sanes kana onta keuna kana cangkeng abdi cek eta Ukasah mung abdi teu terang eta Gusti junjunan neungeul ku pecut teh abdi teu terang naha ngahaja ku neungeul pecut teh atanapi henteu ngahaja abdi teu terang ku neungeulna ata bade neungeul cangkeng abdi atanapi neungeul onta Gusti. Eta para sahabat hadirin jamaah sadayana begitu Ukasah nangtung oge sahabat mah geheul amak sadayana na aya ieu jalma nu wani naon wani rek ngisos ka Kanjeng Rasul padahal Kanjeng Rasul teh seorang pimpinan seorang suri teladan kakasih sadaya umat sadaya jalmi eta wantun eta Ukasah nyarios kitu teras we Ukasah nyarioskeun bahwa Gusti abdi mah teu terang nah eta teh Kanjeng Nabi teh mecut ieu naha mecut teu terang naha ngahaja sareng henteu naha bade mecut onta atanapi mecut keunana ka abdi kumaha waler Kanjeng Rasul pakola teras we ngadauh ngawaler saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ya Ukasah saur Rasul hasya ya ku asah firaku hei Ukasah ayata maddaka Rasulullah bidarbi yen piraku yen ngahaja ka anjeun ngahaja neungeul ka anjeun neungeul sa Rasulullah bidarbi kana neungeul asa piraku saur Kanjeng Rasul teh Rasul ngahaja neungeul anjeun mah tangtos eta teh mecut neungeul henteu ngahaja tujuan bade mecut naon mecut onta santos kitu pakola teras ngadauh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadauh Kanjeng Nabi nyarios Kanjeng Nabi teh li Bilalin ka Bilal saur Rasul ya Bilalu hei Bilal intolik ila manjili Fatimata kudu init anjeun ka imahna Fatimah pati ni kudu ngadatangkeun anjeun ni ka kuring bi qadi bi kana pecut kuring wayahna canak ka Fatimah canak pecut kuring sok dibabawa waktu nyepret ieu perang Badar nyepret ieu onta keuna kana cangkengna ieu Ukasah. Hadirin jamaah sadayana gancangna carios pakhoroja teras we kaluar saha Bilalun Bilal minal masjid ti masjid kaluar karena ngalaksanakeun perintah Kanjeng Rasul wayaduhu bari ari pananganana ieu Bilal ala rosihi eta dina luhureun mastakana ieu Bilal pakola teras weh nyarios ieu Bilal hada saur Bilal hada ari teh Rasulullah eta utusan Allah atau ngasongkeun ieu Kanjeng Rasul al qisos kana qisos min nafsihi tina dirina ieu Rasul bari nyarios kitu we Rasulullah ngasongkeun senah kana dirina supaya dikisos tos dugi we ieu Bilal ka bumi nasaha bumi na Fatimah faqara teras we ngetrok Bilal baba Fatimah kana lawang panto bumi na Fatimah faqala teras nyarios Fatimah man alal babi maneta saha alal babi eta tetep nu aya dina lawang panto
Pakola terasa ngawaler Bilal, jitu sumping kuring ki ka anjeun liqadi bi Rasulillah badenya nak pecutna Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Fatimah tos dugi kana bumina Fatimah ditaruh saha eta abdi teh Bilal, abdi sumping ka dieu teh diutus ku Kanjeng Rasul piwarang nyanak pecut. Kumaha waler Fatimah? Pakola teraso nyariosa Fatimah tu Siti Fatimah, ya Bilal he Bilal, makana naon yasna'u bakal midamel saha abi bapak kuring bil ghadibi ku ieu pecut. Sor Siti Fatimah teh Bilal nyarek ngamidamel naon ieu Rama? Mama pecut pi orang nyanak pecut kumaha waler ieu Bilal. Fakola terasweh ngawaler ieu Bilal, ya Fatimah tu he Fatimah, inna abaki saanyana bapa anjeun teh yu'ti eta ngasongkeun aba al kisoso kana kisos min nafsihi tina dirina abi. Salaresna ieu pecut teh margi Rama anjeun teh ngasongkeun kisos kana dirina. Kumaha walar Fatimah nguping laporan kitu ti Bilal. Pakola teras nyariosa Fatimah tu Fatimah, ya Bilal hai Bilal, man eta saha jalmina alladzi anu yutibu anu wani naon qalbuhu manahna ieu jalmi. Saur Fatimah, hai Bilal, nah saha jalmina nu wantun hatena aya tasok kana yen ngisos ieu jalmi min Rasulillah ti Rasulillah. Nah eta saha jalmina nu wantun bade ngisos Kanjeng Rasul. Saur itu Fatimah, bari ieu pecut diasongkeun ku Fatimah ka saha? Ku Siti Fatimah diasongkeun ka Bilal. Pa akhoda teras weh nyanak weh sa Bilalun Bilal al qadiba kana ieu pecut, wadakhala sareng weh lebet weh ieu Bilal al masjida ka masjid, wadafa jeung masrahkeun Bilal al qadiba kana pecut tadi ila Rasulillah ka Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dipasrahkeun weh pecut ka Kanjeng Rasul. Santos kitu wa Rasulu sareng ari Rasul dafa'a eta masrahkeun Kanjeng Rasul hu kana ieu pecut ila ukasah ka ukasah. Dipasrahkeun ieu pecut teh santos ditampi ku Kanjeng Rasul ti Bilal pecut. Teras ku Kanjeng Rasul ieu pecut dipasrahkeun ka ukasah. Palamma nadzara maka samangsa-mangsa ninggal huka ukasa sa Abu Bakrin Abu Bakar wa Umar sareng Umar. Koma ngadegi Abu Bakar jeung Umar, pakola sareng nyariosi Abu Bakar jeung Umar, ya ukasa tu hai ukasa, nahnu ari kami baina yadaika eta aya antara di antara aranjeun. Paktasi maka pek silahkan kisos anjeun minna ti abdi duaan. Wala taktasi jeung ulah ngisos anjeun minan nabi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola teras ngadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah kudu diuk anjeun duaan qad arafa nyata tos terangeun insyaallahu taala Gusti Allah taala makana kuma kana tempat martabat anjeun duaan. Hadirin jamaah sadayana, sabada ieu pecut dipasrahkeun ku Kanjeng Rasul ka ukasah, nu mana ieu pecut teh rek pake ngisos padahal Rasul kapungkur henteu ngahaja mecut saha, mecut ukasah rek mecut ontana ngan pedahkeunna ieu pecut teh ka ukasah. Tos santoh dipasrahkeun gitu ieu sadaya para sahabat nu aya di mana nu eta di masjid. Semakin nangis ieu para sahabat, ngagukuk para sahabat narangis bari keheul dina manahna ka eta ukasah aya ieu jalma nu model kieu wantun. Ketika Kanjeng Nabi tos teu damang wantun rek males arek naon rek ngisos ka junjunan. Ningal kitu para sahabat teu cicingeun, terutama sahabat Abu Bakar sareng Umar. Ketika eta pecut tos dipasrahkeun ka ukasah, ngajlenglah eta Abu Bakar sareng sahabat Umar ngadeg nangtung ngahalangan ngahadang ka ukasah antara ukasah sareng Kanjeng Rasul. Saur ieu Abu Bakar, hei ukasah, ye kuring aya di antara anjeun, kuring duaan aya di antara aranjeun, upami rek ngisos pek kisos di antara urang duaan rek ngisos Umar, rek ngisos kuring Abu Bakar silahkan dengan catatan wala taktasi minan nabiyyi, wayahna anjeun ulah nyepret, ulah mecut, ulah ngisos ka junjunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ningal kitu ieu Kanjeng Rasul, Sayyidina Umar sareng Sayyidina Abu Bakar ngahalangan kana rek dikisosna Kanjeng Rasul kusaha ku ieu ukasah. Kanjeng Rasul gumujeng bari Kanjeng Rasul miwarang ka ieu Abu Bakar sareng Umar saur Rasul, uqda salarik anjeun duaan hei Abu Bakar hei Umar, margi Allah tos terangeun kana martabat anjeun duaan. Santos kitu lungsur weh Abu Bakar sareng Umar, calik Abu Bakar sareng Umar. Ninggal kitu sahabat nu sanes terutama sahabat Ali radhiyallahu anhu teras weh ngadeg Sayyidina Ali oge, pakola teras weh nyarios Ali, ya ukasah anna fil hayati baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Sayyidina Ali, hei ukasah ari kuring teh dina hirupna kuring selama hirup antara kuring jeung Kanjeng Nabi terlepas pasti aya kuring saur Sayyidina Ali. Taku lantaran gitu la yutibu qalbi an taqtaso min Rasulillah, kuring teraos manah kuring upami anjeun rek ngisos kajunjunan, upami anjeun bade ngisos Kanjeng Rasul manah kuring teresep, manah kuring terido kudu anjeun rek ngisos ka saha ka ieu junjunan. Saur ieu Sayyidina Ali, pahada dohri wabatni, yeuh mangga tongong kuring rek dikisos mah saur Sayyidina Ali, wabatni sareng mangga silahkan patuangan kuring bade dikisos mah rek dicepret dipecut ku anjeun mah, paktasi minni maka silahkan kisos kuring biadika ku leungeun anjeun, wajlidni jeung pek silahkan jilid ku anjeun ieu kuring biadika ku leungeun kuring, supaya ieu ukasah entong nyepret tong ngisos saha, ngisos Kanjeng Rasul. Muping sareng ninggal kitu junjunan, pakola Kanjeng Rasul ninggal Sayyidina Ali kitu sareng nyarios kitu, pakola teras weh ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Nabi, ya Ali qad arafallahu makanaka wa niyataka. Hei Ali, calik anjeun Ali, saanyana Allah tos terangeun kana tempat anjeun, terangeun kana martabat anjeun jeung niat anjeun, calik bae, calik deui bae. Nguping gitu Sayyidina Ali piwarang calik ku Kanjeng Rasul, munur ya Sayyidina Ali, ningal we Hasan sareng Husain. Sami deui Hasan sareng Husain ngagajleng ngahalangan deui ka ukasah. Pakoma Hasan wal Husain, pakola teras weh ngadeg Hasan sareng Husain, ya ukasah alasta anta ta'rifuna anna sabtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saur Hasan sareng Husain nyarios ka santos ngadegi Hasan sareng Husain nyarios ka ukasah, hei ukasah, nah teu apal anjeun tegasna anjeun kapan anjeun kenal yen kuring duaan teh ieu teh cucuna saha Rasulillah, Hasan Husain teh putrana Sayyidina Ali. Yen kuring teh cuncuna Kanjeng Rasulillah, wal qisasu minna kal qisasi min Rasulillah, berarti lamun ngisosna kuring duaan sarua jeung anjeun teh ngisos Kanjeng Rasul. Silahkan kisos bae anjeun ka kuring, ieu kuring duaan pek pecut ku anjeun, teungeul ku anjeun sapuasna saur ieu Hasan Husain, silahkan ngan anjeun wayahna ulah ngisos junjunan. Ningal kitu Kanjeng Rasul gumujeng senyum bari ngadauh Kanjeng Rasul, faqala sallallahu alaihi wasallam lahuma, ngadauh Kanjeng Rasul kas Hasan, Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain saur Rasul, uqda ya qurrati aini, calik anjeun duaan Hasan Husain, hei kakasih panutan hati kami saur Kanjeng Rasul. Santos kitu teu aya dinu ngahalangan lalungsur sadayana caralik, santos calik kitu summa qala teras ngadauh sa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saur Kanjeng Nabi, ya ukasatu hei ukasah, idrib maka mangga silahkan neungeul anjeun, in kuntu lamun bukti kuring doriban eta nu neungeul saur Kanjeng Rasul, hei ukasah silahkan cepret lamun kuring pernah nyepret, silahkan teungeul lamun kuring pernah neungeul ka anjeun. Faqala
Teras weh nyarios ieu ukasah piwarang nyepret kitu ku Kanjeng Rasul teh kumaha waleran ukasah. Pakola teras weh nyarios ukasah ya Rasulullah he Rasulullah. Dorobda nyepret Gusti ni ka abdi wa ana sareng ari abdi teh arun eta anu tataranjang an saubi tina pakaian abdi. Pakasipa teras weh mukakeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saubihi tina angwan Kanjeng Nabi. Eta wantun ukasah ketika piwarang cepret ku Kanjeng Rasul kala kanyarios ieu sorong ukasah teh ya Rasulullah emute Rasul waktos dina perang Badar waktos harita panjunjunan teh nyepret abdi teh waktos abdi teh henteu nganggoraksukan tataranyang abdi teh ngangwalancingan ungkul nguping kitu Kanjeng Nabi teras weh Kanjeng Nabi teh muka ke naon raksukanana dibuka raksukan anu mulia kulit badan Kanjeng Rasul anu mulia ningal kitu raksukan Kanjeng Nabi dibuka raksukanana acukna dibuka kumaha para sahabat pasoha teras weh ngejerit hal muslimuna pirang-pirang jalma Islam nu hadir di eta masjid ningal junjunan kitu masrahkeun dirina ka ukasah bade dikisos masrahkeun dirina junjunan ka ukasah bade dipecut bade dicepret muslimin narangis waktu harita teu wantun nangahkeun ieu socana teu wantun ningal salira junjunan nu mulia ningal kulit badan Kanjeng Nabi anu mulia teu wantun tungkul sadaya muslimin nu hadir di eta masjid beuki narangis ngajarit teu tega ningalna palamma nadhara maka samangsa ningal saha ukasah ila bayadi jismi Rasulillah kana bodasna jasadna jisimna Kanjeng Rasul in kabba teras we ngarangkul atawa ngagabrug ieu ukasah alaihi ka Kanjeng Nabi wa qabbala sareng nyuman ieu ukasah dohrohu kana tongongna Kanjeng Nabi wa qala sareng nyarios ukasah padaka ari tetebus Gusti ruhi eta ruh abdi ya Rasulullah manari saha jalmina yutibu an wani naon qalbuhu hatena ieu man ayak taso kana yen ngisos man min kati Gusti ya Rasulullah Rasulullah hadirin jamaah sadayana ketika Kanjeng Rasul tos muka acukna muka raksukanana muslimin sadayana nu hadir di eta masjid narangis teu wantun ningal kana naon kana kulit raksukan kulit jasadna Kanjeng Nabi teu wantun ningal kulit badana Kanjeng Nabi beuki tungkul beuki narangis para sahabat muslimin nu aya di dinya kumaha ukasah ketika Kanjeng Nabi muka acukna palamma nadhara ukasah ketika Kanjeng Nabi muka acuk tos dibuka acukna ku Kanjeng Nabi yang ukasah nu tadi nyekel pecutna ku ukasah dialungkeun teras weh lumpat ngarangkul ieu ukasah teh ka Kanjeng Nabi dirangkul ieu jasad ieu badan Kanjeng Nabi nu mulia dirangkul digabrug ku ieu ukasah bari diciuman ieu tonggong Kanjeng Nabi ku ukasah bari ieu ukasah nyarios ya Rasulullah demi Allah ya Rasul saha jalmina anu tega manahna kedah ngisos ka Gusti saha jalmina anu tega ngisos ka junjunan ya Rasulullah saru kasah teh wa inna ma fa'altuhu raja'an ayamussa jismi bi jismika asyarif ya Rasulullah abdi ngalakukeun kieu teh margi rumaos abdi teh seorang hamba sahaya rumaos abdi teh jalmi nu hina midamal kieu teh margi abdi ngarep-ngarep ieu kulit abdi anu hina dina ieu hoyong paantel hoyong caket sareng kulit jisim Gusti anu mulia wa yahfadni rabbi bi hurmatika minan nar abdi ngalakukeun kieu teh supados ku sababiah antelna kulit abdi kana kulit Gusti supados Allah subhanahu wa ta'ala ngajaga kana jasad abdi ku ngahormatna ka Gusti dijaga tina api neraka bari dirangkulan Kanjeng Nabi gitu digalentoran tongong Kanjeng Nabi diciuman ku ukasah
tadi para sahabat nu kawitna teu wantun aya nu tangah cadayana tungkul nangis nguping gitu pakola teras we ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya para sahabat tangah nguping gitu mah kan ieu nguping cariosan saha cariosan ukasah bari Kanjeng Rasul ngadauh saur Kanjeng Rasul ala man yuhibbu ayyang dura ila ahlil jannah pal yang dur ila hadasyah si. Ingat hadirin sadayana kaum muslimin mukminin muslimin saur Kanjeng Rasul sing saha jalmi anu mikaresep hoyong ningal ka ahli surga saur Rasul pal yanggur ila hadasyah si maka anjeun kudu ningal ka ieu jalmi tegasna ningal ka saha ka mukasah. Hadirin sadayana nu tadi ieu muslimin ngarasa keheul ka saha amek ka eta ukasah wani rek naon rek ngisos ka Kanjeng Rasul padahal itu trik ukasah jasadna ukasah awakna ukasah kulit badana ukasah hoyong caket sareng kulit badana junan. Akhirna ieu muslimin pakola teras we nyariosal muslimuna muslimun yuqbiluna baina anaihim teras we ngarangkul ieu muslimin antara naon dua socana ieu mukasah teh wa yaquluna nyararios ieu muslimin tuba laka nilta darajatal ula saur muslimin mengucapkan selamat terhadap ukasah saur muslimin bagja anjeun ngamenangkeun darajat anu luhur wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah jeung anjeun menangkeun darajat nu luhur anjeun bakal rerencangan ngarejengan anjeun sareng junjunan engke di surga. Hadirin sadayana itulah kisah naon itu menjelang junjunan sata can ngantunkeun nepikakeun masrahkeun dirina bade naon bade dikisos. Hadirin sadayana itulah contoh seorang pemimpin anu naon anu contoh kangge urang sadaya matak pantes laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dina Al-Qur'an. Mudah-mudahan eta kisah tina naon kisah nu tadi menjelang Kanjeng Rasul sarta can ngantunkeun masrahkeun kana dirina kana kisos. Mudah-mudahan urang canak hikmahna ku urang teh semakin mahabbah semakin cinta ka Kanjeng Rasul. Rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.